Dulur-dulur anu aya di lembur baraya anu aya di kota sareng saha wae anu nuju gunung nuju ngumara di mana wae ayana. Wilujeng tepang sareng simkuring Cecep Burdansa di channel 10 menit Murak Hukum. Mugia dulur baraya aya dina Ginanjar kawilujengan sehat salamina parak rezekina sareng tebih tina balai. Lur, urang update berita ayeuna teh seueur pisan tokoh publik atanapi warga biasa anu kaeurat ku hukum pasal penghinaan. Urang pedar sacara ringkes naon anu disebut ngahina teh. Naon batasanana sareng eh, kumaha hukumanana sabaraha tahun penjara sareng dendana sabaraha. Lur, ngahina teh diatur dina hukum positif di Indonesia nyaeta hukum anu aya di Indonesia sareng berlaku di Indonesia disebutna hukum positif nyaeta dina Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 310 ayat hiji 2 sareng ayat 3. Tah dina eta pasal anu disebut ngahina teh nyaeta kudu ngandung unsur nyerang pribadi atau napi kehormatan hiji jalma nepi ka eh, kanyahoan ku balarea ku publik sarta publik teh jadi mikangewa malah nimbulkeun ngamusuh ka jalma anu ku urang dihina. Tak jadi aya unsur serangan kana kehormatanana supaya ragrag darajatna. Tah naon wae anu bisa asup kana unsur penghinaan lantaran naon? Bisa lantaran fisik. Upamawana wae urang ngahina batur kulantaran warna kulit. Misalnya tina hideung atau napi bule gitu ya. Kurang dihina diuar-uar ka batur supaya batur teh nyaho tur tujuanana ngajauhan mikangewa malah nepi ka ngamusuh ka eta jalma nu kurang dihina. Ta eta kalebet kategori ngahina anu bakal kaeurat ku hukuman. Bisa oge lantaran beda agama. Urang ngahina batur ku lantaran agamana beda. Terus ku urang oge diuar-uar ka balarea supaya ngajauhan eta jalma anu beda agama nepi ka dipikangewa jeung dimusuhan. Bisa oge lantaran pagaweanana upamana wae aya hiji awewe pagaweana pelacur kurang dihina diuar-uar ka balarea supaya dijauhan supaya dipikangewa malah supaya dimarusuhan. Bisa oge lantaran etnis. Misalnya orang ngahina ka batur kulantaran etnisna upamana nah etnisna teh Tionghoa atau napi Batak atau napi naon wae urang diuar-uar ka batur terus tujuannya supaya dijauhan dipikangewa malah nepi ka dimusuhan. Ta eta oge kaasup karena ngahina lantaran beda etnis. Lalu bisa oge kulantaran pagawean seperti tadi hiji awewe kulantaran pelacur atau bisa oge urang boga tatangga misalnya teh kungsi di Panjara kulantaran korupsi. Tah kurang diuar-uar ka balarea ulah deket jeung si eta kulantaran manehna mah kungsi korupsi, kungsi di Panjara, kungsi nyerekem di bui nepi ka batur teh anu ku urang di bejaan supaya ngajauhan supaya mikangewa jeung ngamusuhan eta oge kasup ngahina. Talur memang faktana jalma anu dihina teh misalnya teh awakna memang hideung
anu dumasar karena fisik, bisa oge kulantaran agamana beda, memang faktana agamana beda, atau bisa oge kulantaran pagaweanana memang pelacur, bisa oge kulantaran si tetangga orang teh memang kungsi di bui kulantaran korupsi. Tah, fakta eta teh memang bener gitu kenyataanna, tapi urang boga niat goreng nyaeta nguar-nguar ngabeja-beja supaya batur teh mikangewa ngamusuh supaya harga dirina atau martabat jelema anu urang dihina teh ragrag ngagejret gitu di mata publik. Tah, eta kaasup ngahina. Talur dina usum politik biasana loba pisan warga biasa anu kaeureut ku pasal penghinaan. Upamana dina pemilu atawa dina pemilihan presiden. Kamari kan saeureut pisan anu ngahina misalna presiden teh Cina tah. Tah eta kaasup ngahina kulantaran etnis misalnya teh. Atawa bisa oge kulantaran nuduh agamana non muslim eta kulantaran agamana. Tah eta kaasup karena pasal penghinaan nu matak urang kudu hati-hati dina usum sosmed kieu mah sehingga teu pira nyieun status, tapi lamun kandungan aya unsur penghinaan urang bisa dieurat ku hukum. Nah, ari ngahina teh kaasup karena delik aduan. Delik aduan teh maksudna kajahatan anu bakal diproses lamun anu dihinana teh ngadu ka polisi. Lamun teu ngadu mah ya salamet, urang teu diproses. Tapi lamun ngadu ka polisi, urang bakal diproses. Eta disebutna delik aduan. Tah anu ngaduna teh kudu kagungan legal standing. Legal standing teh nya maksudna hakna ngerasa dirugikeun, martabatna ngerasa dirugikeun. Tapi kan manehna boga hak pikeun melaan sangkan sangkan hukum nang tayungan ka dirina gitu. Tah eta disebutna legal standing. Jadi lur hati-hati dina usum medsos kiwari nya. Kamari oge pan aya anu aya anu ngahina ulama kulantaran gender teman yang diasosiasikan ulama sepuh pamuget Ustadz Lutfi dianggap awewe ketika anu ngahinana dikerawat. Talur hukumannya sabaraha tahun, hukumanna teh ngarujuk karena undang-undang ITE, yaitu undang-undang ITE pasal 27 ayat 3. Terus sanksi pidana aya dina undang-undang ITE oge nyaeta pasal 45 ayat 1. 6 tahun penjara terus dendana 1 miliar. Wah, 1 miliar. Teu pira ukur ngahina. Siga pagawean teu pira, tapi akibatna matak sangsara. Jadi kudu hati-hati, lur. Nah, bisa oge memang ngahina teh lamun misalnya teh urang ngabela diri dihina ku batur, terus urang malik ngahina eta ngabela diri, eta mah engke urang lamun diproses misalnya teh urang ngahina batur kulantaran malik ngabela diri. Tah, eta mah engke dina proses persidangan atau napi penyidikan di kepolisian oge urang bisa ngadugikeun bahwa yen urang teh ngahina kulantaran ngabela diri geus dihina deui ku batur. Gitu. Tah saha anu ngamimitian ngahinana. Jadi dina unsur penghinaan teh seueur pisan wengkuanana atau dimensina. Jadi urang kudu hati-hati, kudu ngajaga letah jeung kudu ngajaga ramo dina zaman kiwari mah. Sakieulah lur padaran Simkuring dina channel 10 menit ngurak hukum sareng Simkuring Cecep Berdasa. Urang tepang deui dina video salajengna kalayan topik anu
masih tetap aktual sareng deket sareng kehidupan orang sapopoe. Channel 10 menit murah hukum malah mandar aya manfaatna kalau orang salerea terus orang bisa tebih tina balai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.